Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Video kali ini video lanjutan mancing yang kemarin, dan kita sambung dengan ceramah yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik tujuh calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kanjeng Nabi Sulaiman, suara naon sih ieu tukang. Ternyata horeganan kapangi sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik ka korma ge tong korma mah kabawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kanjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Caya cek sirem." "Ileuk atuh maneh." Barang, "Oh, Tuan Raja." Naon maneh berat-beratan? "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." "Bawa mah nu kabawa bae atuh sirem," cek Kanjeng Nabi Sulaiman. "Ulah mamawa nu teu kabawa cilaka maneh." "Hampura, kula ge nyaho cek sirem teh." Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah, menghargai Gusti Allah. Oh, Masya Allah, cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge, lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih, hebat maneh. Sakitulah pengalaman abdi cak sirem. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kanjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan beras sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kumane? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatna, celek. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun. Can pernah ngadahar korma segede kieu. Janu geus-geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah, urut si kolot dahar nyeklek. Eta kukula mah dibawa teh. Paling sapoe 2 poe 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu mah wallahu alam, beureun sabulan atau 2 bulan. Kumaha seepna we ieu mah. Tungguan di dieu bawakeun ku Kanjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede. Beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah warima ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh. Sok kuda saseepna engkel mun beak teu jadi ka kaula. Beak sabulan, beak 2 bulan, beak satahun, geus maneh teu kudu usaha, dibere deui. Nuhun cek sirem. Nuhun. Masukkeun ka botol. Langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu didahar, ngan dihisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu didahar, asal lapar setik disesep. Di sabulan ditinggali ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Kotero basuh. Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kanjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kanjeng Nabi Sulaiman, "Sireup, hari ieu korma ti aing kok teu robah sih?" "Hampura Tuan Raja."
kula teu wani ngadahar. Pan ai korban nu kamari, korban nu kamari mah ku kula didahar. Ai ieu moal didahar. Naon bedana? Ari korban itu mah menang doa ti Gusti Allah, kula usaha dibere ku Gusti Allah, pamere Gusti Allah, nikmat luar biasa. Ari ieu mah ti anjeun, lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk. Keyakinan kula mah lain ka makhluk ya ka Gusti Allah. Cekek kanjeng Nabi Sulaiman, aing murid ka bulu ngadenge sia sireup. Asana moal aya di Cikarang modal kosnya ya. Atuh sia sireup ngelehkeun urang Cikarang goblok sia. Komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ye. Masyaallah sireup. Ampura jak sireup kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu kormaku kula didahar di mana saya pula neangan di tuan raja hati cek nya teu hayang-hayang teh. Sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah. Nanaonan mun jadi ngarekan aing. Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia. Ampura cek sireup teh rasul mah rasul bae. Rasul mah nitah ge ngembangkeun agama. Adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat. Adapun kita beberean moal kuat. Sebab naon? Sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat. Nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat. Sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah eueuh nanaonna. Cek sirem roh kula nu Allah, awak kula nu Allah, hirup kula nu Allah, paeh kula nu Allah, sagala-gala ge nu Allah. Nah ieu mah kula mendek ngasehatan teh sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cek ieu anu kolot boloon cek ieu. Sirem sia. Nasihat poho raja kata sireup. Lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we. Ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi teh kapan opat perkara mayit meuli imah ti mayit anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yane dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengen teu ku tuan raja sireup mah sia mondok di mana. Aja jadi kieu sia sireup. Hampura kula sok ngadengikeun pengajian di kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ngan kadegeun aya teu butuh mah. Kieu teh cokot euy. Dikeun ka aki-aki habak ka ditu. Nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah. Tolol teh mah budak nya. Bere habak ka disalim korma tanya na. Keuna diseuseupah. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireup. Mane teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kok ieu hirup keneh? Allah Maha Suci. Dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh kula jadi sebel
Kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ji cek Kanjeng nu seueun aing ge maca eta teu seubeuh. Aisyah jadi seubeuh. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan geleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Ya kari eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang tuh pangaruh bahkan beureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda kobo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru dibere eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun rupae. Untuk katulungan matuk wari geges isdet. Untuk katulungan. Babacaan eta-eta kene. Tapi kok jadi barareda. Orang tergantung makom-makomna. Roh orenganan beda. Di Tangerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atage terus bae. Rohna lemah. Ditahudang di peting tahajud Masya Allah roh leles luar biasa berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan sarakaat heuai niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan sarakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata roh orang teu tertata. Nah nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ke Yordan ziarah ke Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik mbung isin cekeuna mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang Sekuro mbungen dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus ngumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka
kaya embung bikin kaya embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk kepruk kuncen aya ku aya sawe nya pernah jadi kuncen eta ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb beri ka buluran nah cik Abu Ubaidah naon bari ditanyakeun kunaon urang ieu embung paet iya tuh babari teh beucah cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti ka ditu bae urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae urang kawin jeung nu ngora atuh hayang ditu bae atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok lagi bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jambung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae ayo kajen kumaha ge jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapakna menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba ayo bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan pukul aya bae ya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa ayo saya bagian sugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ka akhirat sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atuh pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese atuh pan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh nah lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe eta nu aya di gunung 15.000 embe onta 15.000 onta sapi 15.000 sapi sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih mata ya ada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon ai susah ndek pake nyuguhan Assalamualaikum Haji Pendi waalaikumsalam ieu kula tanda sarua jeung aing kumaha nyuguhanana tapi lamun ka Haji Salim Assalamualaikum waalaikumsalam ieu kula tanda dahar tuh di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring bawa ku sia kan beunang datang ka Haji he kalau tolol budak datang ke Haji Jari Waalaikumsalam kulan can dahar ya dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu balik bungkus sia kan ngeunah coba ka Haji Pendi Waalaikumsalam can dahar atuh saru nah ikir cerita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim protes setan protes boro-boro setan malaikat protes malaikat kabeh protes demo ya Allah ya Rabb masa si nu sugih jadi kakasih tuan teka harti ku abah nu sugih jadi kakasih tuan teka harti kajian buku mage biasa mah nu susah anu geus teu hayangeun kana dunia hehe cak Gusti Allah urusan hayang jeung teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi talukna dunia talukna hate kana dunia ai maneh kumaha malaikat teu biasana we waliullah anu sok di
guha bae, wali Allah nu sok di gunung bae, wali Allah nu sok di imah teu boga nanaon. Ih, maneh meningalin angan sabelah mata, nu sejen nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta. Sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 otak, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti. Cek kakholilan Ibrahim cek kumaha. Mangga Gusti. Datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia. Pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, ilu Maraban. Maraban zohira doang hatena nama Allah 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 Allah. Aja ini mah pandagang teh ya zohiron wa batinan. Kanjeng Nabi Ibrahim atur ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur, ente pernah nikah hayang batur ka mah kawin Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Di mana? Hamba Gusti we. Enaon ka dieu? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Lain deui mah ieu. Lain deui aya naon ieu? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang sepertiluna bae. Sokot. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim sokot. Sokot berarti mana hayang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Aya teh tukang ngangona. Madam, 5.000 embe. Geura bikeun da ka jelema ieu. Malaikat Jibril poaro rek. Wah kadi ditongton ku malaikat, Masya Allah. Malaikat geus kitu. Ya Allah. Urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi. Menta 5 bae kudu mayar bae. Can orang gratis. Cicing enak deui teh Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kula lamun 5.000 mah ieu can cukup lantaran susuku kula luar biasa kamuna. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Hayang sabaraha deui? Hayang 5.000 deui bae. Hadap 5.000 deui dikeun ka nya. Cak kadang atuh Tuhan ulul tugas. Ulah bohong. Siapa kita kuat? Bikeun cak hadam ambo. Masya Allah. Can balik keneh bae. Masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kurang keneh ieu kula. Sabaraha deui mun 5.000 beakeun kabeh. Adam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur. Na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh. Geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur, kemudian teh tukang ngangonna hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangonna sok bikeun ka ditu kabeh. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat. Aing mah dek dikuwahakeun. Aing pada harti lok jual embung. Aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng. Nyana ditongton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril, gerak ngarupa Jibril maneh. Satungtung ngarupa malaikat jelema, maneh atuh titah idit bawa embe jak naon. Cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana. Aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasa subuhun. Mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun. Dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan. Naik mobil ya. Lamun kurang dibaca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Dibaca terus bisa jadi cepet.
Ieu mah kula mah kamari beta mudik ieu jeung Pak Haji Salim ye. Kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu. Henteu. Tuh, ya teh mah bohong coba. Sok aju tuturut tolong. Ya nage hareranan barang datang ke Garut nah sih ke Garut cuma 2 jam aneh. Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget beka abah almarhum jadiahan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masya Allah saya dipikir-pikir geureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut. Sakitu lilana saja malaiku masih cepat baik nah bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget kanjeng Nabi mana anta anjeun sabenerna saha Jibril masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah kita ngecek kaholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ke anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes ente setuju dengan derajat kekhalilan Allah mutus kula untuk mengecek ternyata ente diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula. Makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk teu nu penting mah kula jeung Allah tuh. Kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur, kapan manusia teh aya 3 tahap, aya hayawani, aya ruhbani, aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang, ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae. 2 kudu loba jelema bae. Katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon. Eta bade berjamaah teh Haji Pendi maka masjid. Hei dak aya berjamaah. Ayo aing imamna. Iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu ialah disebut pangkat sholihin. Wah istimewa yang marobbani. Nomor katilu marobbani. Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih. Terus we malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu robbani teu kapanggih di nerakakeun hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat Ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Kudu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih. Ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih. Ahli sorga hasil sorga malaikat Ridwan neangannya teu kapanggih. Di mana kasih jelema? Usulnya lah ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, ieu catatanana ge saya di dieu tah jelema mah. Tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana? Cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh Rabbani atuh kumaha aing bae sia. Urusan atuh mah aing bae. Eta matak aya di Jakarta toko Rabbani cangcut malulu. Teu beres ka Jakarta. Nah iyalah sahanu pangkat Rabbani kutub Rabbani wal arifus samadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani Rabbani eseun malaikat di neraka neangannyana eseun malaikat di sorga neangannyana kapanggih bebeja ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalema teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya
Masya Allah. Nah iya orang cerita seputar ruh orang aya di mana? Apakah di hayawani? Apakah di robbani? Apakah di robbani? Apa di robbani? Garis kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan ya nanti sholat ya. Susuitan. Siapa mah nanti sholat susuitan kolol. Hayang kanyawan ku tatangga paglon. Nah, garis kene lah masih kene sholat kene bae sanajan kana rakang ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyuun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh, atupan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering, dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai mana cenah atuh kali itu kaki kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh datang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Naon sih? Ieu roh kura gering ieu. Engge sarua cek nyana. Teh nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Itulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa nu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto iledan nu kuari di poles kurang boh awewe memuak ti mimiti putih koneng hidung weh bahara jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi min ruh mentak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang nyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana boringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakilah seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararibu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumarima nemah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geuringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat